warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rosita ti kelas 12 IPS 2. Abdi di dieu bade nepikeun salah saiji materi bahasa Sunda nyaeta drama. Anu kahiji aya pengertian drama, anu kadua aya ciri-ciri drama, anu katilu aya struktur drama, anu kaopat aya unsur-unsur drama, anu kalima aya tahapan drama, anu kagenep aya tujuan drama, anu katujuh aya contoh drama, anu kadalapan aya kesimpulan. Anu kahiji nyaeta pengertian drama. Pengertian drama teh nyaeta genre atawa jenis sastra anu nerangkeun gerak kahirupan manusa. Drama nu depich realitas kahirupan, alam jeung kabiasaan manusa ngaliwatan partisipasi sarta dialog nu staged. Carita jeung carita dina drama, konflik jeung beban emosi anu khusus dimaksudkeun pikeun pintonan teater. Anu kadua aya ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama teh dibagi jadi 4 nyaeta anu kahiji dina drama naskah aya catetan ngeunaan palaku anu aya dina eta drama anu tujuanana nyaeta pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan palaku anu aya dina drama. Anu kadua dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan. Dina hiji drama bisa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak bisa aya sababaraha adegan. Anu katilu dina unggal babak jeung adegan aya keterangan atawa catatan. Anu kaopat dina drama aya prolog jeung epilog. Prolog ditulis dina awal drama, epilog ditulis dina akhir drama. Aya oge naskah drama anu henteu miboga prolog jeung epilog. Anu katilu aya struktur drama. Struktur drama dibagi jadi 3 nyaeta anu kahiji aya prolog atawa adegan bubuka, anu kadua aya dialog atawa percakapan, anu katilu aya epilog adegan akhir atawa panutup. Anu kaopat aya unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama teh nyaeta nu kahiji babak dina drama biasana ditandaan ku setting tempat, hartina mun diganti setting eta tandana ganti babak. Anu kadua aya adegan. Adegan teh nyaeta mangrupakeun bagian babak biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Anu katilu aya dialog atawa paguneman. Dialog teh mangrupakeun bagian utamana drama. Anu kaopat aya pituduh teknis. Pituduh teknis teh nyaeta pituduh palaku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. Anu kalima aya prolog. Prolog teh nyaeta bubuka atawa pangantar kana eusi drama. Anu kagenep aya epilog. Epilog mangrupa panutup drama, eusina biasana kacindakan atawa amanat. Henteu tiap drama aya epilogan. Anu katujuh soliloquy. Soliloquy mangrupa bagian carita eosin apaguneman anu dikedalkeun ku palaku ka dirina sorangan. Anu kadalapan aya tema. Tema teh nyaeta puser carita anu ngajiwaan sakabeh eusi carita. Anu kasalapan aya galur carita. Galur teh nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Anu kasapuluh aya latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta eusina tempat, waktu jeung suasana. Anu ka-11 aya palaku. Anu ka-12 aya amanat. Amanat teh nyaeta hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang mangrupa anjeun-anjeun moral. Anu kalima aya tahapan drama. Tahapan drama dibagi jadi 4 nyaeta nu kahiji penelitian atawa penyeleksian naskah, anu kadua pamilihan peran atawa tokoh, anu katilu latihan, anu kaopat merankeun drama. Anu kagenep aya tujuan drama. Tujuan ngayakeun drama nyaeta pikeun nepikeun hiji hal, naha eta pesen atanapi anu sanes, anu peryogi kauningan ku pemirsa ku ngobrol sareng sababaraha palaku atanapi anu disebut acting. Anu katujuh aya contoh drama. Contoh drama Sunda teh aya 3 judul nyaeta Lutung Kasarung karya 1923 karya Karta Brata,
Anu kadua aya Sulayana karya R.A.T. Sunarya. Anu katilu aya Sarkan Sarkim. Anu kaopat aya Sangkuriang. Anu kalima aya Munding Laya di Kisumah. Anu kagenep aya Munding Laya Sabalangit. Anu katujuh aya Inten Dewata. Anu kadalapan kesimpulanna nyaeta jadi drama teh salah saiji genre atawa jenis sastra anu nerangkeun gerak kahirupan manusa anu manfaatna pikeun nyampekeun pesan moral lewat akting jeung sajabana. Mung sakitu nu tiasa ku abdi jajabkeun, kurang leuwihna abdi mohon dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.